Hampir sadayana kecap dina basa Arab, tegesna isim, bade eta sasatoan, tutumbuhan, nami-nami barang jeung sajabina, eta ngagaduhan macem atanapi jenisna. Sami sapertos manusa, aya istri aya pameget. Anu istri namina muannats, anu pameget namina mudzakkar. Anu kahiji muannats. Isim muannats ngagaduhan tilu ciri, anu sadayana ciri ieu aya dina tungtung tiap isimna. Sapertos nami Khadijatu, Aisyatu, Fatimatu, oge sapertos Dajajatun, Nafidzatun, Madrasatun, jeung sajabina. Ciri anu kadua nyaeta alif maqsurah, atanapi sok disebat oge alif bingkeng. Alif anu bentukna sapertos huruf ya. Contona sapertos nami Laila, Salma, Najwa, oge kecap sifat sughra, kubra. Ciri anu katilu nyaeta alif mamdudah. Huruf alif anu saatosna aya hamzahna. Sapertos kecap asma'u, sahra'u, sauda'u, hamra'u, jeung sajabina.